kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok calik. Ustaz, abdi badi nanya, hari puasa udah dikodok, tos bulan puasa eta dosa teh. Hari puasa mah jang kudu di namun bakar kudu di kodoan ya, namun teu di kodoan dosa. Tah eta boga hutang. Lamun ngaranna boga hutang teu bakal ditagih, kudu dibayar nya. Tah, urang kudu bisa mayarna. Engke kudu bayarna kunaon? Ku puasa deui nya. Lamun tahun kamari masih kene can dikodok, terus tahun ayeuna boga kodoan deui nya. Nya wayahna. Tah, urang teh boga kodoan baraha, boga hutang baraha. Tah, jadi kodok teh tetep bayar. Ya, jadi bayar hutang. Jadi urang boga hutang barata tahun kamari umpamana boga 3 poe ieu can kabayar, ayeuna tambah deui 2 poe, berarti boga hutangna 5 poe kodoan ka 5 ya. Sekarang beres lunas. Amat. Ayo ngajaran lagi. Ayo kalau ngajaran sa. Kayak kudu ngatu yuk aku kira. Makil. Ini jebak i. Mana? Kalam aing kira.